Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para wargi sadayana, kumaha daramang, mudah-mudahan urang sadaya aya dina parangtayangan Allah Subhanahu wa taala, aya dina kekuatan iman Islam, ditebihkeun tina mara bahayanya, digambilkeun milik rezekina. Amin ya amin amin Allahumma amin. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring nya dina carios Dongsun TV. Dina waktu ayeuna sim kuring gaduh carios anu judulna Nu Ngageugeuh Rohang Kelas 3. Ieu carios teh dina edisi Puruding Puringkak anu parantos dimuat dina majalah Mangle karya Sariak Layung. Ayo ulang teraskeun we kana dongengna. Wilujeng ngadangukeun, wilujeng lalason, mangga siapkeun cikopi sareng leueuteunana nya. Mangga sor Nu Ngageugeuh Rohang Kelas 3. Baku ari geus maksa teh Eka budak cikal Agus jeung Ina. Wanci sareupna hayang ka sakola tempat di mana bapana jadi operator. Biasa wae teu paya kuota dadas pajar aya tugas kuliah nu perlu download heula. Cek indungna, nah teu bisa diisukeun. Cek bapana pada isa atuh ulah wanci sareupna ari kahayang teu bisa dipugag. Kalah nyalahkeun bongan di imahna teu masang wifi. Sarua salah kadua kolotna ngaempekkeun. Antukna bari ngingetan sangkan salat maghrib di sakola. Song bapana mikeun kunci saruntuy keur mah pancena dobel di eta sakola teh. Ngajagaan sakola deui dataya caraka. Purah muka tutup sakola jadi tanggung jawabna. Eta ge Agus sok pirajenen ka sakola ari bada isya teh mun aya gaweyeun anu patali jeung operator tur butuh internet. Sakapeung dibaturan ku anak-anakna tampolana nyorangan. Ayo Dewi, cek Eka ka adina. Dewi nu keur anteng manco hareupeun laptop saenyana wegah. Tapi sieun lanceukna ambek teu wani nolak tungtungna cengkat. Ade sarolat maghrib sakedeung deui ge adan. Nuhun mah, Dewi nu nembal. Lanceukna mah ngajewang kunci motor metik nu diasongkeun ku bapana tuluy kaluar imah. Ngahurungkeun motor gek Dewi diuk tukangan Eka luhur sadal. Anjog hareupeun sakola dasar barang jeung kapireng sora adan. Ngalang laung ti masjid di lembur nu anggang ti sakola. Tangtung sakola pernahna mencil. Hareupeunana lapang basket mogana SMP. Kuloneun wangunan sakola dasar tetangga nu nonggongan. Beh kidul jeung wetaneun lapang wangunan sakola SMP nu simpe pisan. Poek merdong di lapangan kitu deui tepas-tepas kelas. Eka muka panto gerbang da geus rada macet mun ku bapana mah sok tapis muka. Dewi mantuan panto gerbang dieserkeun sanggeus bisa dibuka. Dewi marmir ngarasakeun kaayaan sakola anu paroek. Tadi bapana ge ngawawadian nitah ngahurungkeun lampu tepas sabab kapohoan anu dihurungkeun ukur rohang kelas 3. Bubuhan eta rohang pernahna pangjuruna. Pak, di mana stop kontak lampu tepas? Tanya Dewi bari lempang lalaunan nuturkeun lanceukna nu lempangna semu gancang. Teuing atuh Dewi, tembal lanceukna hare-hare. Teu paduli lampu tepas poek da geus apal jalan ka rohang kelas 6. SD Sirnaraga mah sakola nu pangleutikna. Teu boga pakarangan. Rohangan kurang, malah sabagian tepas dipake rohang keur guru. Ari beurang pabaliut jeung murid mun keur guru keur dariuk di dinya teh. Operator ari barang gawe ge di rohang kelas 6, matak ari anak-anakna rek internetan ge nyasok ka rohang eta. Kumaha atunya? Dewi semu bingung. Duanana geus aya hareupeun rohang kelas 6. Eka mah geus tapis neangan kunci kelas 6. Tekung silila bray pantau muka poek merdong. Dewi muringkak ngarasa aya nu keur nyerangkeun di jero rohangan. Eka nitah adina ngahurungkeun lampu kelas 6.
guat dampal lengan Dewi mapai tembok deket panto. Bray hurung rohangan caang. Najan rohangan geus hurung, Dewi masih ngarasa aya nu keur nyerangkeun di jero rohangan. Tapi Dewi teu wani cumarita ka lanceukna, sabab sakapeung lanceukna sok ngagebes, malah sok nyaram, sedangkan ulah sompral. Naha lanceukna teu ngarasakeun kakeueung nu sarua, kitu pikir adina. Geek Eka diuk hareupeun kursi muih nujukna pulas hejo. Sok ngaluarkeun laptop tina kantong nu diselendangkeun ti imah keneh. Bray ngahurungkeun laptop, nyambungkeun internet sakola. Mimiti manco Dewi nu tadina diuk dina bangku murid pindah ka gigireun lanceukna. Manehna mah internetan dina HP anyar. Dua adi lanceuk teh teu ngaluarkeun sora sakecap-kecap acan. Jongjon sorangan. Sabot kitu ceuli Dewi mireng sora lengkah suku di lebah tepas tarangna kerung. Saha? Naha bapana, tapi kiraku da teu kareunge sora motorna. Tuluy bapana nyebutkeun moal ka sakola nuturkeun, asal panghurungkeun lampu tepas. Dewi bingung disagedengeun rasa keueung. Poho deui teu nanyakeun lebah mana sakelar lampu tepas. Keuremah saban ka sakola ari peuting sok jeung bapana kakara ayeuna kadua lanceukna. Ari rek maluruh sakelar di sapanjang tembok kelas dak sakala aya rasa kakeueung. Panehna ge ngarasa aheng sasarina teu ngarendapan sieun saperti peuting harita. Sanajan kungsi ngadenge bapana ngobrol jeung indungna cenah sok mireng beja carita yen di rohong kelas 3 sok rajin kawenehan. Aya aki-aki nu nyarande kana punduk atawa ibu-ibu dicindung beureum nu leungeunna nyampai kana tak-tak atawa budak leutik nu nangkod dina bitis kasorangna ku budak awewe ngaraniha. Teu katempo ku budak sejen mah kitu deui ku guru saban niha nyorang sok ceurik bari tutuduh ka makhluk-makhluk eta. Karek sajam di jero rohang kelas genep, Eka samemeh na segut dan download bari migawe tuas kuliah, dumadakan awakna ngarasa tegenah. Nyeri pangpangna dina bitis kenca jeung tonggong. Bangun aya nu nyarandean. Oge aya nu nangkod kana bitis pageuh tur berat. Tapi rasa nyeri teh ditahan saeulahanana. Terus manco kana laptop. Dewi ngareret ka lanceukna anu dumadakan aheng. Dewi helok tapi teu wani nanya. Sok inggis ngaganggu nu keur segut. Apal adat lanceuk nu babari ambek teu paya kaganggu ngan nu karasa ku Dewi sorangan, tak-takna karasa berat pisan, semu nyeri deui. Ret ngareret yakin taya sasaha iwal lanceukna nu jadi guligah najan masih manco. Naon atuh nyeri kana tak-tak teh? Pikir Dewi bari ngusapan tak-tak ku dampal leungeunna. Ti corona dumadakan hanaang, jung cengkat keluar kelas. Bubuhan deket tidinya, aya di dapur basajan, top kana gelas dina rak. Laju nyokot cai tina galon, leguk nginum ngalek-lek. Nepi ledis sagelas jangkung ti corona karasa adem, tapi tak-takna masih karasa nyeri. Gelas ditunda deket cowet nu nangkup dina bale leutik. Manehna babatek awak bari ngarasa aya nu keur ngawaskeun ti lebah lorong tepas nu merdong. Ngararasakeun kakeueung, tapi Dewi wegah asup deui ka rohang kelas genep. Sok sieun tonggongna aya nu nyarandian deui. Eka nu keur ngarasakeun bitis jeung tak-takna berat tur nyeri, ngareret ka adina nu nangtung teu jauh ti lawang panto. Asa aya nu aheng tina polah adina, pikirna boa-boa ngarandapan nu sarua. Dewi, kunaon? Nyari ieu tembal adina bari leungeunna mencetan tak-tak kencana. Eka reuwas. Nah sarua Dewi, ngan aa mah nyari tonggong jeung bitis. Ceuk Eka ngajelenging kana celina obrolan kadua kolotna ngeunaan murid kelas 3 nu tonggongna sok ditangkodan aki-aki. Tak-tak kenca nu sok disampaian leungeun ku ibu-ibu ditiung beureum. Tara karohang sejen mah bua kakar ayeuna ngalantok ka kelas genep pundukna muringkak. Teu miduli laptop nu hurung jeung Eka cengkat tina pangdiukan. Muru pantok kelas nu ngagemblang, Dewi terus rasa
Ingat ka murid nu bitisna sok ditangkodan pageh ku budak kritik nu ngagegeh rohang kelas 3. Pundukna muriding, "Hi, gewat inggah ti dieu. Tapi kuncian heula. Bae ku bapa wes na ka dieu sekalian mau laptop AA." Cek Eka bari tuluy ngajewang lengan adina. Diajak lumpat keluar ti eta sakola. Sanggeus di lapang bakat SMP. Berengbeng lumpat deui notog-notogeun maneh. Maranehna hanjakal teu sarolat magrib heula. Sakumaha pupeujuh indungna. Cag pamirsa sakitunya ieu lalakon teh anu judulna nu ngagegeh rohang kelas 3. Ieu teh adi lanceuk Eka sareng Dewi nya anu bade ngerjakeun tugas nebeng wifi di sakola. Nya di sakola teh aya aki-aki nu sok nyarande kana punduk, terus aya ibu-ibu tiung beureum nu sok nyampai kana tak-tak, jeung aya budak leutik anu sok nangkod kana bitisnya eta teh ya meureun nya pamirsa. Sakitu we pamirsa, hatur nuhun parantos satia manco dina channel Dangsun TV. Wilujeng patepangdi dina cariyos nu salajengna. Sakitu we sim kuring hapuntenna bilih aya kakirangan sareng kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.